Naon dosa ageung nu kahiji? Dosa ageung nu kahiji teh zina. Aya nu menarik tina zina teh. Alika aya istri sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah, abdi nyuwunkeun dirajam, margi abdi tos zina. Pan kapungkur mah nalika Rasulullah tos hijrah ka Yastrib, tos hijrah ka Madinah, nawiton diberlakukeun hukum Islam. Dosa zina teh hukumanna teh dirajam. Pami lajang nu zinahna rajamna teh dipecut ku rotan 100 kali gitu. Aya sababaraha kajantenan pemuda kaburu maot sateacan jangkep etangan 100 kali teh kabujeng maot. Upami nu tos rumah tanggi zinahna teh rajamna teh dikubur sabatas beuheung ras diulam masyarakat di lemur eta teh kedah maledogan 7 kali sewang ku batu sageung-ageung beureug eta teh. Upami maledogna teh keuna kedah diulang 7 kali deui. Rajamna sapertos kitu. Dikeun ka jalmina maot rajam teh. Lalu dikeun ka kitu. Hukuman tina zina teh nah sedemikian cek paningali johir mah nah sedemikian mengerikan gitu. Hukuman tina zina teh gitu. Tah menarik ya teh. Dari tadi ketika istri eta wawaros ku Rasulullah teh kalau diseleksek gitu tah. Ya Rasulullah, abdi nyuwunkeun dirajam, margi abdi tos zina. Ah meureun karek pacekal-cekal so Rasulullah teh. Itu abdi mah zina. Meureun karek patangkeup-tangkeup gitu. Itu adalah abdi mah zina. Meureun karek pacium-cium gitu. Itu abdi mah zina. Sampai ku Rasulullah diseleksek meureun acan jiga pedang asup kana jero sarangka gitu. Abdi hamil cek istri eta. Oh berarti ya istri teh positif zina gitu ya. Tanaon margina bet diseleksek gitu. Kahiji teu sembarangan da hukum lagi rajam bisi jalmi lepat hartos urang mah dirajam ai teh ka ngawartosan karek pacium-cium da wah terus kaburu maot gitu maksana teh. Eta diselidikeun sapertos kitu kahiji bisi lepat hartos gitu. Margi nu dimaksa zina numutkeun syariat gitu ya berhubungan seks teu nganggo akad nu didasaran ku syariat gitu maksudna. Nu kadua naon margina bet diseleksek margi salesna mah gitu. Nalika jalmi migawe pagawean zina gitu. Salah nama si hate lapis kalimana teh ngawitan di asupan setan anu upami digambarkeun jenis setan teh beda jeung setan dosa alit gitu. Upami digambarkeun mah jantan siga sanes setan ti jenis ieu mah gitu. Ieu mah tentara iblis gitu. Upami mah rakyat biasa gitu ya. Ieu mah tentara iblis gitu.